engke Pak Bupati bakal dibere tenaga ahli. Khusus ieu jalma pura ngarengsekeun masalah-masalah. Setiap masalah direngsekeun ku manehna, setiap masalah direngsekeun ku manehna. Ieu jelema hebat. Ieu jelema rek diangkat ku bupati, gajina ge cenah bupati wani 100 juta. Wani cenah. 10 tahun. Nah, coba ya karunya orang ini rapih ya, aduh itu belah itu, hai itu di stadion beres, pokoknya tenang Cianjur mah diperhatikan. Dan pengumuman Bapak Bupati ya, itu nanti jalan-jalan penghubung kabupaten, model anu ti Purwakarta, ka Cianjur, lewat Maniis, eta tanggung jawab Deddy Mulyadi. Naon sababna tanggung jawab Deddy Mulyadi? Karena jalan itu penuh dengan kenangan. Oh. Parantingan ternihiang. Ya, aduh, aing teh datang ka dieu teh hang. Urang teh datang ka dieu teh nitah ka tokoh nu bisa ngaberesan kabeh masalah di Cianjur. Tenang. Beres, Kun. Beres, Pak. Tenang. Beres kumaha? Beres, Pak. Naon maksudnya beres kumaha? Apaan biasa lagi gitu? Siap beres, Pak. Oh, eta mah paberes. Iya, Pak. Waduh. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini wajah pendusta, wajah pendusta. Sini kamu. Kira-kira apa, Pak? Ini yang disebut dengan wajah penipu. Penipu kumaha? Wajah penipu. Emang apa masalahnya? Ari beungeut teh kudu ngagamarkeun laku lampah. Emang laku lampah wing kumaha? Beungeut model bupati, Ya. wakil bupati, Beres. wakil wali kota, anggota DPR, Ya. anggota DPRD provinsi. Iya. Beungeut karasep, Karasep, bangor, wajar, nu Bang- kasep. kasep, bangun, Pamajikanana loba wajar, wajar, kasep. kasep, Pamajikanana loba wajar, duit nage loba. Heeh. Iya banget siga beurit kamandian. Banget. Ye, jin ningali maneh. Rek ngagoda maneh teu tulus balik deui. Nah, Jurig di kuburan, nek nyingsieunnan maneh, ningali beungeut maneh teu tulus sieunneun. nah, Malaikat rek datang ka maneh rek nyambut nyawa teu tulus. Karunya atuh ulai. iya banget ye, banget model kieu bangor ka awewe teu pantes. Kela nyebut bangor asa aneh nyebut bangor. Uing mah teu bangor. Maneh teh Nah. ceuk sastrawan mah Nya. lalaki langit lalanang bejad. Jagat, Pak. Lo bejat sih. Lalanang bejad. Nah, Tukang meting dinu geulis, tukang monok dinu denok, Ya. tukang anjang dinu lenjang. nya, Pak. Eta teh maneh ohang. Ulah nepi ka jadi gosip gede ieu. Ya, Raja Pajajaran, Ya. nu namina Kanjeng Prabu Siliwangi, Mohon. Sri Baduga Maharaja, Ya. Jaya Dewata, Niskala Wastu Kancana, Ratu Haji, di mana-mana aya patilasa. Pati rasa. Patilasa teh aya batu satangtu, Mohon. aya cai sabal. Sabalong. Ari sia di mana-mana ninggalkeun mantan. Nya mantan we meureun katararipu. Sia mah di Subang ninggalkeun mantan. Hiji, Jeung budak lalaki. hiji.
Di Sukabumi sia kamari anak sia aya di nyusul. 2 jeung eta Pak. Di Cimahi sia mah. Oh 3 eta. Di Banjaran sia mah. 4 jeung eta mah. Di Majalengka. Tah 2 jeung eta jadi Jadi sia ieu lalaki goreng patut meninggalkan berapa mantan? 5 Pak. 4 Pak, 4. Jadi maneh mah kawin reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat reuneuh deui. Nah, sia mah cos di ditu. Cos di dieu. Lila-lila reayana. Coba dong. Jadi manusia itu bercerminlah pada diri, berkacalah pada wajah. Agar dirimu bisa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah. Cermin lagi eueuh Pak. Aisyah kunaon eueuh? Para rupus. Ningali bongot wing siga kieu. Coba introspeksi dong. Kalau laki-laki gagah. Punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, itu baru jadi playboy pantes. Pantes. Iya mah goreng rupa. Aisyah mah ningali banget sia. Allah eta huntung nih paburantak itu. Jadi uing kudu introspeksi. Introspeksi dong. Maunya aya laki romantis kawena. Say. Mbet say teh meuni huntu tempoeun. Coba mana mun kawe ngomong gitu. Say gitu saga. Say. Aisyah, aing mah panggil mah teh seuri kunaon eta awe bogoheun ka sia. Nya teuing ngatu tanyakeun ka awewena. Kalau bet saya teh huntu teh katinggal ka we ngaborela. Ngaborela. Heeh, aing mana coba sayang. Sayang. Aku padamu. Bayangkeun. Nya, teh kudu dibayangkeun palu. Aing mah geus kabayang kieu hang. Ngi seberapa kali ngomong gitu tapi sok rame wae. Nah tuh. Sia pamajikan sia keur nangkarak geus tataranjang. Datang sia. Pan meureun kudu nama romantis ningali teh. Heuh pamajikan teh bor-bor nafsu ningali sia kalah seseurian. Pan beungeut sia mah ieu hang ieu nyang. Beurit ningali sia mah seuri komo jelema. Moal Pak. Ieu beungeut maneh mah hang. Memang kebayang majikan maneh keur nangkarak ieu maneh ngodomang. Ningali maneh meureun celeuketeuk seuri. Teu Pak. Aing mah kabayang sok. Teu teh seuri. Kumaha sia? Dipoekan atuh. Listrik na dipareman. Jadi poek. Nah terus ai cerai kunaon? Gara-gara dicangkeun. Nah eta. Begitu dicangkeun. Pas dicangkeun alah ya congcorang. Aduh, Ya, Pak, maksudnya teh justru eta hebatna. Hebatna teh. Apa yang hebatnya? Kalau kamu itu tampan, Iya. hartawan, Iya. dermawan, Bener. oh baru hebat, banget rujat gawe nyanung. Lamun nu kasep, nu beunghar, boga jabatan, Boga harta, boga wanda, boga kawasa, nu panah hade, hade rupa, hade wanda, hade tata, hade basa. Oh, Cianyu. Eta bener. Eta pantas. Heeh. Nah, atuh pa tadi pantas-pantas. Naon sih? Har. Eta nu kitu teh pan. Ih, aing mah ampun. Maksudnya Hade wanda, hade rupa, hade tata, hade tahta, hade basa, hade basa, hade harta, hade harta. Heuh naon? Nah, aing nu kitu buat ditinggalkeun ku awewe. Cianjur siang ngomong ulah tarik teuing. Siapa nyuat-nyuat teh aing? Nah sih. Cicing. Emang aya lalaki nu kitu? Nah, ya. Oh, boga harta, Nya. boga wanda, boga kawasa, ditinggalkeun belegug. Tah. Belegug teh. Jangan naon itu kaharti. Teu kaharti. Mending keneh goreng siga ohang. Iya dong. Bukan ditinggalkan tapi meninggalkan. Tah. Ini tuh dong. Dan itulah laki-laki durjana. Nah, durjana. Aisyah lalaki nu sok ninggalkeun teh lalaki durjana sia teh. Tapi kan dia bertanggung jawab terus, Tapi Pak. kan saat nanya bertanggung jawab, luka itu tidak susah untuk disembuhkan, Hang.
Iya sih, tapi hari masalah ya mah orang mah tara curhat. Emang si eta sok curhat? Curhat. Waduh, curhatna kumaha? KDM. Oh, curhatna KDM. KDM. Di Naon cenah? mana-mana teh KDM Bapak Aing, KDM. KDM Bapak Aing, KDM gitu teh. Oh, eta teh. KDM teh curhatan. Oh, naon eta KDM teh? Kang Duda Merana. Aya Bihari, Aya aya Kiwari, aya Poe Isuk. Poe Isuk. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada hari esok. Kemarin Kang Duda Merana. Ya kan? Terus. Hari ini Kang Duda Kang Duda menyala. Hari ini. Besok Kang Duda merajalela. Di tangan Duda Jawa Barat bahagia. Iya. Beres lah kayak gitu mah. Ngadukung tah kasih KDM telah. Aing mah. Sobat lain kuna naon. Lebih daik jadi Duda merdeka. Merdeka. Daripada jadi suami menderita. Aing ngomong culang cileung. Ngomongkeun awewe, ningalieun ka kamar we. Bising keluar majikanana. Teu hayang teh. Aing mah jabatan aya. Heeh, geura ayana acara tuluy. Heeh. Si eta si Wabub ningan. Kumaha si Wabub kumaha? Si Wabub kumaha? 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 Nya da anger. Di mana mah di Ciwir kumaha majikanana. Aing mah elehan ya amit-amit. Api ya. Mending kene ohang atuh. Mending gua doang. Aya nu sakolana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri diajar baris gogok. Baris. Oh. Gitu. Gitu. Ku pamajikanana. Pak. Ampun. Itulah enaknya jadi duda. Iya dong. Bapak Bupati Cianjur ngomongkeun awewe di nu meja ningalingan teh. Waduh, itu teh keluar. Wat ruas. Hah, mah. Oh, amit-amit. Tapi mah heureuy. Tapi heureuy. Pak Bupati Cianjur mah kan dokter. Dokterna dokter. Dokter kandungan. Kandungan. Ya, dokter kandungan mah nya lamun dihaukan ku rakyatna. Pak Bupati. Siapa ya? Angkatkeun nih enrokna digitukeun. Oh, Ceu Tati. Keprok atuh bahagia teh. Aing disemprot di wae komisi. Lah ya. Da eta mantu. Da ieu mah kan urang mah bahagiakan aya nu tersinggung teh warga di dieu. Ibu-ibu tersinggung teh. Terus urusan cinta ada satu hal yang harus didengar, Hang. Ini penting. Iya, curhat. Dengar. Oke. Bukan curhat. Oh, bukan. Begini. Laki-laki itu mendekati wanita dengan 1000 cara untuk satu tujuan. Laki-laki itu mendapatkan wanita dengan 1000 cara untuk satu keinginan. Nu kitu lah. Bener teh, lalaki mah kur kitu pan. Bener. Pasek udah gogoh, ngarayu puputeran segala balanya, nges, gitu. Iya. Bener teh, Hang. Wanita mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Oh, benar. Kakara kaharti. Kaharti itu. Benar. Wanita mendapatkan laki-laki satu cara untuk 1000 tujuan. Loba kahayang nasi tahu emang. Udah geus kumaha dari citakeun laki-laki. Lalaki mah ukur kitu hungkul hayang. Awe mah teu kitu hungkul. Baju kudu alus, skincare kudu mahal, imah kudu alus. Berlian kudu alus. Loba kahayangna. Bener teh? Berarti kari menyatukan kalau benar-benar cinta. Tapi ingat, wanita itu dimengerti apa yang diinginkan.
Ahahaha. Gampang awe menukir ngamek bere duit jempling. Oh nya. Oh lamun ngagenyuk we 5 juta kitu na dina ieu itu. Oh, papa bade di anu yo lu bade cai herang, cai panas mangga dipanggeuheurkeun. Ai ngelemeng we isukna non 5.000 di dieu. Mah, bapak balik. Geuleuh aing. Hayang kopi ninyu we sorangan. Wit amit ih. Ya Tuhan. Ya. Penyanyi saya dong lihat Hang. Aduh. Hai. Lihat dia, lagi gelisah dia. Iya, gelisah. Hai. Dia teh ingin mencintai aku. Asik. Tapi dia takut aku tinggalkan. Masuk. Kamu kan katanya playboy. Hah? Katanya kamu playboy. Iya. Mendapatkan banyak wanita dari berbagai tempat. Iya. Kamu mampu nggak menaklukkan hatinya? Aing ditantang kieu mah asa harga diri kudu iya. Mampu nggak? Nah. Kamu membuat dia untuk terjatuh dalam pelukanmu. Untuk apa? Maksudnya pakai apa? Oh, Cianjur. Cianjur. Tuh kudu Cianjur. Make tembang. Tembang. Oh. Beladi tinggal lu, kali itu ninggalin Hang. Tuh lo penuh gelis. Semua yang cantik boleh aku lihat. Aku? Seluruh yang cantik di Cianjur boleh aku lihat. Yang tidak boleh adalah Bapak Bupati. Jangan dong. Jangan ya. Kemanapun dia pergi ada yang mengawasi. Awas ya. Ini barang hati yang hidup. Sarwana aya pabawi sarwana. Iya demen. Ya. Wajah mulai ganteng-ganteng lahang, elek usia kelakuan mah. Buranggut kasip ki elek usia kelakuan mah. Elek BG. Mending siga sia we beungeut melahang, merdeka. So. Sia ulah wiwir nyahoan sia. Ganti sia teh ganti. Teu moal ayeuna mah. Ganti sia teh. Cia jeung geus meung nyahoan bosaneun. Si rasa si anu nuti kidul nuti ngaler nuti wetan nuti kulon dijajab ku angin pengetin yap ka dieu yap ka dieu saya turunan naon we geulis-geulis. Aduh. Hang, kamu mampu menyentuhnya tidak? Hah? Kamu mampu menyentuhnya tidak? Diizinkan tidak, Pak. Aduh. Ya kalau dia mau sih aku nggak ada masalah. Asik. Hang. Ulan, Pak. Dagunya udah dapat narik benang tuh. Benang lagi benang lang layangan. Narik benang, Pak. Lihat dong, Bang.
Hidungnya Hang, dokter Tompi Hang. Oh, hidungnya. Hang, Hai. skincare Korea. Oh ya Allah. Eta lamun cek Sunda mah ieu tak arna teja mentrangan teh ieu gadona endog sapotong. Irungna kuung-kuungan. Tingali Hang, bujurna dempok biola. Aduh. Cangkengna lengking papanti. Aduh ya Allah ya. Ampun teuing Hang. Ina aku. Aing ge hayang sebenarnya hantuan nih. Ulah Pak, ulah. Keun kuing. Udah tuh piraku teng. Tingali pandangan Hang atuh kana aya mah Hang tingali leungeunna Hang. Ieu teh teu percayaeun Pak itu. Mun lalencop ramona ge Hang. Eta teh neng puntennya ieu mah punten ieu mah. Kan aya nya punten. Abdi moal ieu pamenon minahkeun ieu seungit. Seungit malati kana panangan tapi teu sentuh ku abdi di pasihan. Sok amung geura. Henteu ngonyoh. Aduh ngeuna jadi sia mah aing nu ngamodalan sia nu nyabakan. Hey. Tahang, Hang. Jadi jelema teh kudu jeung pasangan-pasanganana. Setuju Pak. Mane mah teu cocok jeung ieu mah lain pasanganana. Setuju Pak. Tah, lamun jeung ieu tah bener. Setuju Pak. Yo, bidadari nu turun di langit. Asya teh kumaha nya bidadari roromehun sia teh. Keleuwih nalin rombenen buduk ieu mah. Sama kitu ye. Naon? Tak cocok sih. Aisyah boga pamajikan ge menang amprok di mana? Teu. Teu pada. Menang kenceng, Pak. Lain saya tuker tambah jeung ciki apa kamari? Aisyah, oh mana ngenceleng. Ngenceleng di jalan. Ngenceleng, Men tadi Pak. sumbangan ku saya teu meunang teh. Oh, sumbangan ai datang ieu tuh. Abi mas hoyong disumbangkeun we ka AA kitu. Aduh. Tapi bari dae kan? Henteu. So ngomong hooh. Gustin Agung aing kakarek manggih jelema ningali kana yaret belah dieu terus ningali dinya. Aduh, aing mah. Kunaon, Pak? Oh, kelong wewe teh ieu. Lain kelok ewe ari ieu, Pak. Munding reuneuh nu kieu teh. Aduh, Pak. Hang ari awewe. Hah? Awewe. Apa we, Pak? Awewe, Pak. Aya liangan. Aya. Dibuktikan hari teh, Pak. Kumaha? Kana kulah. Dikumahakeun. Dikejeburkeun kana kulah. Terus? Pas kana kulah kau pok kuluk kejebur tengah-tengah bluk. Kamari Awewe, Awewe. Pak. Jadi tinggal di cirian we, Pak. Kamu seorang wanita. seorang wanita, Pak. Normal. Normal dong. Sama dengan wanita yang lainnya. Iya dong. Aku ingin nanya sama kamu, coba ke tengah-tengah. Aku pengen nanya, mana bagian belakang, mana depan? Ini belakang, Pak. Ini Ini depan. Tapi semuanya enak, Pak. Mau depan atau belakang bisa. Pasti Boleh. Aisyah Hang, naonan hang. maksudna naon Hang. Urang teh lamun ngomong normal, urang ngomong normal. Normal. Ya. Kan lamun ningali kanaya mah, ningali pinareup teh langsung ngaheab. Ningali pinareup si eta Gusti. Tong waka bapak salaki abdi bingung man arep mak beuteng. Kayak bukan salaki tuh, Pak. Ya boga atuh kieu-kieu ge bisi pajarkeun teu bayu. Salaki sia kapaksa gitu Eh, boga salaki? Boga salaki, Pak. Ya Allah, bener. Bener menang ngagerebeg hasil. Siapa cek aing ngeuring. Da teu payu ka ditu ka dieu. Bade ka abi arembungan. Digerebeg mah alhamdulillah, Pak, payu. Salaki maneh? Nya, Ger mana teh berarti mengalami masa biasa penganten. penganten. Berasa mengalami malam pertama. Malam pertama Pertanyaan anak salaki maneh ngaceng ningali maneh. nya ngajak atau digelang we kok teh di desa. Siapa abong di ieu. Salah orang di mana? Hah? Salah orang di mana? Teu salah, teh. Hayang digelang ke orang. Bong. Atuh dah mani kitu wae. Gusti. Amit aing. Lain bener ki Gusti. Kunaon Bapak? Lamun ku aing dibawa ka puncak kamari, kadinya ka Cipanas nu meuli mah. Aya Pak, pajarkeun teu ieu.
kamari mah tapi bener Pak. Diobrakeun ge aweun mah payu, diwakafkeun Aramji mau Aramji. Sia kumaha? Aramji mau ikutan audisi. Bawa kesiakan di Jepang sok aya nu karari teh. Aya Pak kamari. Aya nu meuli mah. Aya Pak. Saha? Supir truk. Ente masih kamari Pak supir truk. Anggap sepi. Lain. Lain ku supir teh kayak ku kenaikna sia teh. Eta jeung kenaikna cek urang teh. Ka urang nanyakeun. Gaduh ganyel teh. Urang mah beruntung di puncak di nagreg jang ganjel nu kieu. Gitu. Amit, Oh, jadi mana di puncak payu? Payu Pak. Di Cipanas payu, Pak. Payu Pak. Pelebah mana? Tadi pengkolan we nu aya remang-remang. Paranti ganyo. Pada tiga Parang hari. tiganya eta di kadipaten di ditu ge Pak. Heeh. Di nagreg kan sok aya nu ieu. Tinggal kitu kana lung truk blok. Nya ada asal nama irung ge mancung Pak. Disaprak teh diganjal wae. Lain aing nyaho. Kunaon? Sia pernah leweh sia teh. Nah, kunaon jempes teh uang ah. Nyaho aing. Anu belah mana? Sia pernah leweh nih. Leuwih belah mana? Oh, sia teh cenah pernah mana cenah eta cenah Oh, kieu. Saya bertanya pada Ya, Anda. boleh, Tapi Bapak. tersinggung mau ya deurian. Moal, Bapak. Rada sensitif ngomongin ke wanita Nah, ante euy. ridho ku Bapak Ridho, Gubernur. mau protes, Moal. mau ngagugat. Moal. Urang nanya, pernahkah Anda sebagai wanita melewati masa sebagai seorang gadis? Pernah tuh Bapak? Siapa yang pertama menikmati kegadisanmu? Ditanya eta masuk ceri hate. Tah cek aing sia mah kitu. Kunaon sia teh? Kamari Bapak kerjaman parawan. Imah teh deket kebun sawit. Dibawa abi ke opatan, dikurubunan Pak. Ditarik, digusur. Ya Allah ya Rabbi. Nyeri hate Pak. Mana diperkosa? Digadabah ku Lapor ke polisi, siapa? Abi ka polisi. Itu pelecehan seksual. Bener Pak. Abi Merendahkan derajat wanita. Harga diri Hancur masa depan mana? diinjek-injek Pak. Kunaon sia Abi teh? lapor ke polisi. Polisi abi diperkosa di kebun sawit. Ku opatan. Nah kayang teh 8 tambahan untuk ku polisi opat. Mewah Kang. Sia mah lain libar kok eta mah beuki meureunnan. Nya eta mah paleleuwih. Pajarkeun teh cenah alhamdulillah kena kamari mah aya nu mere 1000 ge. Sia mah belegug. Ya siapa? Ye, batur mah di mana-mana diperkosa teh ceurik nyeri hate. Ngarasa dihinakeun. Masa depan dihancurkeun. Nah sia mah ceurik teh kurang keneh. Ari da abi mah atuh jamina ieu naon jamina teh berehan Pak. Lain berehan saya teh nu kitu mah belegug. Kapan boga budaknya hasil wakaf urang mah banget. Amit-amit aing mah ih. Di Cianjur mah dekanti tong popon-poponan wae. Saha tuh? Dede. Dia tahu di sana. Dede Lesti Pak. Sama Dede Lesot. Menik kitu ka urang teh mumpung aya Aramji. Sok gerak. Ya Bupati Kasep Rayu kemana? Bapak. Bapak dokter abi yang dikodok ke kantor. Bener, iya mah ada curhat ka Pak dokter. Pak, abi kamari ka dokter, Pak. Diperiksa semua, Pak. Geus diperiksa teh. Ada gula? Nganggap sepi ke aing, Pak. Manya main yang Bapak Gubernur teu boga gula-gula acan. Cek aing teh tong kitu aing jeung Bapak Gubernur. Berarti kamari nu ribut di dokter teh sia. Ku aing ditonjok ka Gara-gara dokter. eta. Heeh. Sia salah belegug. Salah urang belah mana? Lain nanyakeun boga gula di dapur. Sia boga penyakit gula hanteu. Sia kumaha pemikiran teh? Ya ngomong atuh cing balik dokter nana ka urang. Teu apal urang tiap minggu manggung jeung Bapak. Ada gula enggak? Ku aing teh nya porongos kasinggung. Naon ieu teh dokter? Nya gatal ka tuh di Ayo imah. lamun ku dokter lamun ditanya kieu punya asam urat enggak sih jawabna kumaha? Nya aya usah urat urang. Sia teh kabina-bina teuing. Ya, cek aing ge Dokter Wahyu Bupati Cianjur, dokter kandungan. Lamun ningali beungeut maneh mal wawuheun, angkat androksia. Pak, pasti pasti Bapak apal. Harita diragaji pan ku Bapak. Ngajeng abi teh, Bapak kecosna sesakeun, Bapak kecosna sesakeun. Jang salaki karunya. Disesakeun ku Pak Dokter Wahyu. Matak hatur nuhun Pak Wahyu, rumah tangga abi teruntag. Halus ya aing seuri tapi Kak nyeri ya. Halus penting ya sia. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Kamari kerek runtak deui wae. Da salakina Pak. Kunaon? Salakina teu hirup.
Antong di beja-beja era atuh ieu seueur pejabat. Ah Bobi. Salah gimana? Nih teu hirup ka mana? Nya Pak pernah teh Asa hirup. hirup kumaha? Nya abi teh merasa aduh awewe asa tidak berguna salaki teh hirup. Ang boga obat aya pon di Lain Sukabumi. teh hirup sia mah. Ieu dengekeun. Salah gimana teh olap di heula da sebel ningali maneh. Nya ieu mah mempengcan sadar salakina gitu Pak. Dan di mata kaca teh ditutupan ku urang teh. Eta kumaha mana bisa ngahiji deui kumaha? Kan cek ohang ka Sukabumi. Dibawa ka gunung Pak. Geus Kaluhur. maerot aing nya. PT Jol bisa cenah hudang deui. Maksimal tapi hiji syaratna. Tong ngadenge suara cak-cak. Oh. Malam Jumaah. Tengah Ayah. di tengah si ngomong di tengah. Malam Jumaah ayah kesini ayah. Cek abi teh. Nangkarak ayah. Pas itu teh bener we. Badag cek abi teh. Cek 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 cek. Teu hitungan doang ngulah pesan. Sia. Eta majang. Urang teh bakal wow amazing. Sia masalah tuh da. Amit-amit aing. Salahna belah mana? Ngan ente teu salah sih. Ente kena naon teh Teu naon. naon. Keun bae. Ore merdeka 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 merdeka. Cil ka mana wae Cil kangen Cil. Takut dipeluk langsung. Sombong. Geus datang deui hileut bulu. Ya ampun merdeka, merdeka. Cil. Ya kelarang mana Ieu lain Luki Hakim dikutuk jadi. Ya ampun seneng banget 2-0 bro. Ah mana teh? Naon? Naon 2-0. Bola. Bola jeung Aya di dunya jelema model kieu. Eta merdeka 2-0. Da mah ngartieun nang. Aya di jelema siga hileut delu teh gini kan. Kumaha sih? Geus kesuna we urang ngomong geus keun pemain teu ngartieun. Lain di siga hileut peuteui. Makasih. Makasih. Hileut peuteuy. Iya, makasih. Gitu kan. Hang, hileut delu teh geuningan hileut delu. Gede hulu. Aisyah nu kieu dibobokan di ka Cianjur. Tuh, yang atuh teu ngarti deh sih emang. Ngilu wae mana emang. Iya, makasih. Aisyah makasih wae ngarti henteu. Itu. Wis ente bae kita mah. Zaman Indonesia sudah merdeka. Oh, sih. Iya enggak? Iya. KDM masih menduda. Makanya bilang sama gue pengen cewek mah. Kumaha sih? Aisyah, Elah, orang diberi Indramayu. uang Indramayu ya. Indramayu gudangnya cewek, Pak. Kalau pengen cewek ada teman saya. Halus. Halus, baru punya anak 1. Anaknya cewek kalau nggak salah umur 87. Itu anaknya doang. Pengen cewek kasihan duda sendiri. Namanya diberikan ini kayak keracunan susu kadaluarsa. Enak kawin sama nini-nini. Pagi kawin, sore meninggal. Bilangin sama KDM daripada sendiri sama guling. Enggak enak. Saya ngomong, iya mana nggak ada hak naon sih? Bau cubluk. Bener ang bau ang. Bener, Cil bau Cil. Enggak tahu. Bau. Bau Cil. Masa sih? Bu WC. Coba. Iya. Alhamdulillah lo KDM ketemu lagi sama KDM. Alhamdulillah. Alhamdulillah KDM sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Ya ampun ada artis. Saya mengidolakannya Pak dari tahun 1200 sebelum Masehi. Aduh ketuaan. Ya ampun, gantengnya hidungnya sama ya? Hidungnya sama, rambutnya sama. Aduh, wajah baru. Oh, ini Cianjur nih penghasil banyak artis. Kamu bisa enggak? Indramayu juga enggak kalah, Pak. Cil. Cil dari Banyak kemana? anak, Cil. Banyak anak-anak, Cil. Weh. Aduh. Aduh. Nyanyi dong. Nyanyi. Ah? Nyanyi. Orang sini mah penggemar dangdut. Kecil. Pengen nyanyi apa dangdut? Iya.
Kan sekarang lagi ramai masalah judi. Judi. Ada bandar judi Kecil. ditipu. Di mana? Di Jogja di mana tuh? Bandar judi. Banjar Dumi ditipu. Alhamdulillah. Ditipu sama yang main. Yang ditangkap yang nipu. Anehnya. Sariweuh pisan ya. Oh, Rama. Ya, Roma Roma Irama. Irama. Haji, kamu jalan dari situ dong. Bang Haji Oh, iya, itu iya. penuh dengan wibawa, pakai sorban. Iya. Iya. Berikan ini yang berbagi kita sambut artis kita dari Jakarta ini dia. Rama. Ya ampun. Bener atuh. Yang ngomong benar teh. dong. Kalau Roma yang panjang. Inilah dia, artis kenamaan kita. Seorang pendakwah ternama yang ditulis dalam sastra-sastra yang indah. Haji Roma Irama. Itu mah yang asli, Pak. Kalau ini? Rama. Ya kalau panjang semua. Hadirin yang berbahagia kita sambut. Syekh. Kalau yang namanya MC itu master ceremony, tertawa itu harus dilempar kepada audiens. Oh iya. Kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin yang berbahagia, langsung saja. Gini. Kalau ini waktu wakil bupati suka nge-host. Peran. Tadi malam ada. Kemarin ada. Ya. Coba. Oke, langsung saja. Kita panggilkan dari audisi akademi. Nggak gitu, tidak. Nggak. Emang gua dirayut katanya. Disangkana Jirayut. Lu Jirayut gitu. Ya. Kita sambut. Coba panggil. Yang baik hadirin yang berbahagia kita sambut artis kita dari Jakarta dan dia seorang pendakwah. Inilah dia Bang Haji Roma Rama. Alah. Ramanya yang panjang. Rama. Tuh, udah panjang. Akut. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Asa tekuruk itu biasa weh. Roma Irama dong. Biasa. Ibu Rika Rahim baik? Hah? Ibu Rika Nyonya baik? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah kita akan nyanyi. Asa tekuruk itu teuing atuh. Langsung aja. Biasa. Lansia itu mah. Ada satu tembang dari Soneta Group dengan judul Jodi. Judin, Asi Judin, tangga aing. Judi, Asi Judin, lurah aing. Bohong, kalau Judin kalah, si Judin teh naik sepeda. Pasti. Kalau si Judin mendukung. Hei, kamu dengar nggak tadi? Tuh, ya. Puas ya? Iya Pak. Lain Judin, judi. Astagfirullahaladzim. Judi, maaf Pak, pas saya nonton TV itu token listriknya habis. Begitu Roma Irama ngomong judi, pet mati. Saya pikir judi apa Judin. Oh judi. Yang serius. Siapa? Lagunya dinyanyikan dengan baik. Boleh menyanyikan lagu pop? Enggak, itu aja judi. Judi. Ini bagus lagunya. Apal dulu cah. Maaf. Tapi jangan judin. Judi yang serius nyanyinya. Mohon maaf tadi salah syair. Karena saya teringat teman saya yang bernama Judin. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di Jeriji Besi. Karena Kamu teh memang ente bisa ngomong Sundanya. Ente bisa. Ente bisa. Sabab
Asalna Orang Indramayu. Mayu. Jadi Jawa Barat teh ada yang bahasa Betawi, ada bahasa Sunda Kulon, Sunda Kulon. Cianjur Sunda Priangan Sunda sebagian, Priangan, ada lagi yang bahasa Sunda Cirebonan dan Indramayuan. Kalau Indramayu itu termasuk Jawa, Bapak. Hah? Jawa. Bahasana, kalau bahasana. Bahasana Jawa. Jawareh, Jaware. Jawa Saware. Saware. Orang bilang Jawa Reang. Jawarea. Jawara. Reang itu apa? Reang itu aing. Oke, Bapak aing, Bapak reang. Oh, Reang teh aing. Aing. Jadi Jawa Reang teh Jawa aing. Aing. Oh.